Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok 7 bade ngayakeun wawancara UMKM tepangkeun Wasta Abdi Laras, Wasta Abdi Salimah, Wasta Abdi Reka, Wasta Abdi Duran, Wasta Abdi Ega, Wasta Abdi Jio, Wasta Abdi Ela. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Punten abdi bade ngawagel waktosna. Abdi sareng berencangan bade tumaros perkawis usaha AA. Kaleresan aya tugas kedah ngawawancara UMKM di Sabunderan Rorompo. Buti nami AA teh saha? Punten, ieu sadidintena calana teh naon bae? Bubur, bakso, kok, kacang. Pengaosna paling viral teh sabaraha? Gopres, 1.000, 2.000, 3.000. Sabaraha lami jalan di dieu 10 tahun. Kinten-kinten penghasilan dari sabaraha teh sadidintena kami dia larisna sareng dina sapina sabaraha? Mun tirahisna 200, amun ti sepina 100. hari icarana ditabuh sabaraha dugi tabuh baraha Tabu 8, nugi ka tabu 8. Kucing. Ini Dupi angkat balanja ka pasarna ti tabu sabaraha? tabu 8, upami bakso sok CF sabaraha porsi sadinten 20, Upami bubur sabaraha porsi? 20. oh mohon hatur nuhun tos masihan waktos kanggo abdi sareng rerencangan abdi mugi-mugi calana laris manisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitu wae wawancara di abdi apunten bilih aya kalepatan. Sareng kakuranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.